Mitra kaum dangu wilujeng tepang deui sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya nuju ngahanca carios nyambung judulna Talaga Hideung karya Kileuksa. Carita Sarmo nuju di huruf kedua Kumang Karji katut Mang Uhi. Kumaha ieu para mitra? Gerakan-gerakan Sarmo atanepi naha Sarmo tiasa dikawonkeun ku Mang Uhi sareng Mang Karji. Mangga urang sami-sami Bandungan wae. Dongeng anu judulna Talaga Hideung karya Kileuksa mincak bagian ke-15. Para mitra kaum dangu nu sami-sami ngabandungan di dongeng. Barang harita Sarmo ngajengkang, dijengkang ka tukang, lek bujurna kana tanah. Tekanya hoan seak cekok walikatna ditajong ku Mang Uhi. Atuh meuni meureuh deui bari nguya. Aduh, licik sia setan. Wani mah gelut sia jeung aing. Montong ngabongohan sia berdua. Dasar manusia burung. Sakitu geus ripuh teh make ngajak gelut segala sia. Aya udang sia. Munya sia wani. Cek Mang Karji bari ngulak cangkeng. Panon molotot ka Sarmo korejat Sarmo hudang. Seak nyabetkeun itu kana tarang Mang Karji lak ngelok lawas milepas ka kenca. Sakilat dibalikeun ka katuhu datang nyerong ka handap cileng Mang Karji luncat ka luhur tapi elat atuh jebet tuurna beunang manten. Waduh, tobat ampun. Mang Karji ngoceak. Daek teu daek para mitra harita teh. Kena tuur teh. Meuni asa remu rubuh bari nahan ka nyeri. Barang repit impah deui sirahna kaburu dijejak ku Mang Uhi. Nya cekok pisan kana boboko. Aduh, naon sia? Kabisa teh ngabongohan we sia berdua. Sarmo kukulutus bari tuluy muterkeun iteukna dipake mabuk Mang Uhi. Tapi nu diserang leuwih kesit manehna ngalugas bedog siuk. Leungeun Sarmo sing sireumeun. Benturan bedog Mang Uhi ngandung tanaga rongkah. Modar sia cucunguk. Cek Mang Uhi bari seak nyabetkeun bedog kana beungeut Sarmo. Tapi sakilat ditakis ku iteuk, bentrok teh kadua kalina. Aina dampaleungeun Sarmo karasa sing sireumeun. Hampir teu bisa nyekel iteuk, celeng Sarmo mundur sabab sadar yen musuhna berat pisan. Montong kabur sia cucurut, dipodaran sia ku aing. Cadu kudu maburu mah sia apaan pang aing udang-udang sia teh. Aing teh geus teu sabar hayang modaran sia duaan. Sarmo teu eleh carita. Sok sanajan ari hatena mah bener manehna miris. Da puguh tanaga lain bantrak-bantrakeun tapi dina sora mah tetep ngoncrang nantang-nantang ka musuhna. Monjong diajak nyarita yi podaran sakalian euy. Cek Mang Karji nu geus nangtung deui tuur karasa lilung keneh. Sabrut Mang Uhi narajang akhirna keur tarung jeung Sarmo. Silih sabet silih suduk bari dibarengan ku pating garero mata ketir. Sarmo hayang ngajajal pangaweruhna tapi tetela can bisa ngungkulan kabisa musuhna. Akhir mah Sarmo kadesak manehna teu boga kasempatan pikeun malik narajang. Wah, silaka aing moal kuat mun kae kieu mah yeuh. Hiji-hijina jalan iwati kabur nyingkahan musuh. Nya, cika kitu, lamun teu kuat kudu kabur. Aing mah nurutkeun pepatah aki we. Cek kerentes hatena tuluy luak pieuk neangan lolong perang pikeun kabur. Tapi Mang Uhi jeung Mang Karji maju babarengan sarua geus gergeteun. Hayang maehan Sarmo. Serangan nu ngabahayakeun meniput bet mata kabur. Sarmo nekat iteuk dipetorkeun bari pake ngabenteng dirina. Sangkan teu kabeunangan ku pakarang musuh. Muterkeun iteuk dina gerakan ramat lancah memang gede mangfaatna. Lantaran Mang Karji jeung Mang Uhi riweuh nyang hareupan kitu, eueuh lolong kerang pikeun ngasupkeun serangan. Yat, modar sia setan. Sarmo meakeun tanagana. Dipake narajang ka musuhna nu dua siut-siut iteuk nyamerlir kilat. Meninga jenghok nu dua teu nyangka yen musuhna boga keneh kakuatan nu hese tandinganana. Kapaksa mundur bari nyabetkeun bedog, ngabendung serangan lawan. Plos-plos sakabe serangan tayanukeunna. Pileuleyan bangsat, engke patepung deui euy, cek Sarmo bari ngorejat kabur. Sababangna ngayakeun tindakan kitu teh ngarah laluasa lumpat. Dina waktu nu singket Sarmo geus ngiles teuing ka mana lumpatna. Gancang teu katuturkeun ku mata musuh. Keur mah kaayaan ti peuting deui. Kurang ajar. Ya gitu geus rek modar teh masih kena bisa kabur si bedul teh. Ka mana leosna mah udung euy. Gila teu katewak yeuh. Mang Karji hande euleun lantaran Sarmo geus kabur jauh. Tongah ulang budak yeuh. Palecet Mang Uhi budak pangheulana.
Mangkarji cicicingeun manehna nuturkeun bari ngabar-ngabar bedog. Sok sanajan bincurang nyeri oge para mitra. Sarmo leuwih tarik lumpat jeung kaburna kanu poek balucat balicet sangkan teu katempo ku musuh. Sarmo teu kasusu teu kanyahoan ka mana leos. Tungtungna reg duaan areureun ngahegak bari ngusapan kesang dina beungeut. Sorot panon bangun gemes lantaran musuh teu kasusu. Dina awahing ku cape jeung jengkel brek Mangkarji diuk nyang hunyara dina jukut anu empuk. Sika sebelan teh kabur, tapi dina ieu urang nu eleh ye. Ceuk Mang Uhyi bari gek manehna diuk kesang ngucur saluar awak. Bener, kaya kieu mah eleh ngaranna ieu. Sabab teu bisa ngudag musuh, teu sanggup nyangkalak jelema hiji. Padahal mah kudu nungan jadi andalageun bisa lantaran dianggap luhur ilmu jeung loba pangabisa. Tapi buktina kieu ku manusia sahiji ge geus keok urang euy. Tapi ji manusia nu bieu teh geus jelas. Lain jalma samanea euy, beda dina gerak-gerakanana. Sejen dina katanginasana. Oge moal pati-pati wani nutur-nutur ka urang, lamun teu boga kasaktian nu luhur. Buktina geuning dina urusan kabur mah nomor hiji teu kaudag ku urang. Kaku lantaran kitu keun bae euy teu kudu handeueul. Ayeuna mah mending urang badami we. Nah kumaha mun geus kieu ye? Urang ngayakeun pokona mah perdamaian. Urang ngayakeun sawala ngeunaan satuluyna. Ceuk Mang Uhyi. Bari tuluy neuteup ku beulah ka beulah kidul breh katempo leuweung meninga dingding di lamping gunung. Memang bener euy musuh lain jalma samanea ye. Manehna boga kaunggulan dina urusan lumpat. Sabab leuwih gancang batan urang. Keunlah ulah dipikiran. Ayeuna mah kieu we ji kulantaran newak mojang teu hasil. Urang teh moal bisa balik ka imah sabab ceuk dunungan teh teu meunang waka balik lamun can hasil meunangkeun hiji mojang. Tah dumasarkan hal ieu, ayeuna urang balik dewe ka lembureun tadi. Susuganan aya milik urang maling anak ku teh. Satuju lah. Ieu urang init aya keneh waktu da. Malah asa leuwih hade lamun init wayah kieu sabab nurutkeun kabiasaan mah geus liwat tengah peuting mah anu sarete sok talibra, nu ngarona sok katarajang tunu. Sugan we aya milik bisa meunang mojang dirinya. Geus boga pikiran nepi ka palebah dinya. Beraduaan arinit balik ka lemur nu tadi rek maling anak kubu. Memang geus dicirian ti anggalna Mangkarji jeung Mang Uhyi kungsi ngulampreng ka lemur eta dina mangsana pabeubeurang. Api-api jadi banar munding di warung eureun bari ngobrol kaparengan aya mojang ngaliwat. Nya ku tukang warung diterangkeun eta teh anak kubu. Ku ayana kajadian eta Mangkarji jeung Mang Uhyi boga kayakinan yen eta mojang teh bisa nyumponan ka hayang dununganana nu matak ayeuna dicoba rek dipaling susuganan teu aya halangan. Kira-kira wanci janari leutik nu duaan anjong ka lemur nu dituju. Teteh teu nyalahan sabab lemur teh kacida jemplingna. Tapi najan kitu oge Mangkarji tetep waspada, sarincing pageuh kancing saringset pageuh iket. Memeh ngadatangan imah Nyi Mojang teh ngahaja nyimpang heula ka garduh rona. Bisa aya rona nu ngajaga barang joa tetela teh rona ukur tiluan. Kitu ge dua sarare nu saurang nunutan bari nyarane kana kohpor. Supaya aman, rona talian heula kudu. Ya. Mangkarji ngaharebos ka Mang Uhyi nu harita moloko ka gardu. Satuju, tapi kades ngati-hati. Duaan pating keteyep ngadeukeutan garduh ti tukangi. Barang geus tepi mah sakilat ngababuk nu keur nyarane kolepak kubra kana taneuh. Teu kungsi ngagero dan nu keur nunutan di babuk satakerna atuh nepi ka kapaehan. Wes bagem sumutna kalian ku sarung. Ceuk Mangkarji bari celeng luncat kana palupuh. Kep sumut nu keur sare dibekem tuluy dicocokan ku totopong eta rona sarta dibahutet ku sarung. Mang Uhyi nya kitu keneh para mitra manehna rurusuhan nalikung saurang deui. Akhirna tilu rona teu bisa walakaya sabab najan nyaring oge geus dicocokan sumutna jeung ditalian sukuna kana tihang leungeuna di katukang. Nu saurang deui tinihan ku kokol, sukuna talian kana tihang, sumutna cocokan ku panokol-kokol. Ceuk Mang Uhyi para mitra. Harita teh atuh tutunjuk ret kana sama katempo aya dompet bako ngagoler teu mikir panjang tuluy dicokot. Harita keneh ngalinting daun kawung jeung bako mole pelenyun udud. Ulah udud deui, siga nyawan ku musuh. Di dieu we mungkul peda di garurona. Bae kali jadi gawe. Nu saurang kalian ye. Sok urang hijikeun jeung kokol tah, ngarah teu balakaya. Nu tadi sare nyarane di talian dihijikeun jeung kokpor. Dibakutet ku sarung jeung totopongna atuh teu bisa walakaya.
sarta dina elingna oge geus moal bisa ngagorowo. Sabab dicocokan sumutna ku panakoh-koh katempona mata kuatir, Mang Karji jeung Mang Uhi memang telenges luar biasa. Kadenge sora hayam jago kongkrongok peuting geus ngagayuh ka subuh. Hawa beuki tiis karasana dina kaayaan kitu jangkrik kreang di sarada. Pas langjeng sora lonok di kebon Baramitra. Di kebon roai. Ari beh landeuh raung sora bangkong menikang kengkong di pasawahan. Juringkang dua kelangkang hideung ngadeukeutan imah kubu. Akhirna regeureun di pipir imah kabeneran deukeut jendela kamar. Mang Karji noong breh aya nu keur sare meni ngagebra, teu salah deui eta Nyi Mojang keur diarah-arah ku maneh. Kalayan tiruba carita, maranehanna nyokel jendela rek maling Nyi Mojang tapi mata kaget. Kakarage raga Mang kadenge sora kohkol nu ditihkirkeun ti garuh rona. Disusul ku sora kohkol awit ti unggal imah geus namah terus namahan. Beuki lila beuki gandeng unggal imah geus nyararing kageingkeun ku sora kohkol tanah bahaya. Waduh, kumaha ieu uji? Jadi kieu euy, Mang Karji heran jeung reuwas lantaran pagaweanna teh pasti gagal jeung gagal bae. Tangturna lain sagunuk ye. Moal burung aya gardu sejen meureun nya. Nu urang teu kapanggih, kumaha atuh ayeuna ye? Kapaksa mundur euy kabur, bisikan teh Wak Manden. Ulah kapalang gawe soge-cokel jendela. Dacan baligil jeung mana oge. Cek Mang Uhi gede wawanen maneh nama. Duluy ngalugas bedog pikeun ngajaga sakamungkinan. Mang Karji kapangaruhan manehna teu malire kana sora kohkol anu beuki gandeng mata kabur. Borobot jendela dicokel engselna, berai muka. Alacat Mang Karji unggah tapi mata kaget di bae. Lantaran Nyi Mojang geus nyaring sarta geus sayagi nyakel gegenir. Barang lol Mang Karji. Dina jendela siuk di babuk tarangna lep belentrang gegenir kana kusen jendela. Cerit Nyi Mojang menta tulung. Jol bapana asup ka kamar geus sayagi halu. Barang jol ge langsung narajang ku halu. Nu diarah beungeut Mang Karji seak leplos halu milepas kana bilik. Bros bilik bobol bakat ku tarik-tarik nu ngababu. Bangsa terang jadas ya. Rasakeun setan. Bapa Nyi Mojang nu tayalian iwati paku harita narajang leuwih tarik. Mang Karji kapaksa luncat keluar lain teu wani mun kudu gelut di kamar. Tapi bisi jalma datang manten, bling kaburuan tuluy kabur dituturkeun ku Mang Uhi. Pakubu gogorowokan menta bantuan ti tatanggana. Di luar geus ngalit jalma-jalma saged marawa pakarang. Barang ngadenge nu nyebut bangsat langsung maruru ka palebah imah kubu. Srog amprok jeung Mang Karji katut Mang Uhi. Atuh teu bisa dicegah deui keur tarung para mitra. Pada ngepung bari teu eureun-eureunan eak-eakan sarta hate bangsat runtan. Obor ngagebur halu jeung gegenir pating belesur kana awak Mang Karji. Geus puguheun bedog jeung tumak mah kawas moro bagong we. Ih, babat kabeh euy. Mang Karji ngagorowok mere komano. Ayo babat pacing. Serepet Mang Uhi ngalugas bedog. Semuk narajang teu bede jeung bagong bayangan. Ngamuk nguwak ngawik ngaburak bari jalma nu ngepung. Tapi teu gampang lantaran jalma kacida lobana. Jeung deui kareuheulin keneh da puguh tadi tas ngepung bangsat nu tetela eta keneh. Mang Karji jeung Mang Uhi rada kawalahan. Serangan musuh teh teu bisa dianggap enteng. Malah mun kurang-kurangna kesit mah matak cilaka. Sabarakali ampir kabeunangan rek kasabat peuheungna ku bedog. Sajabati kitu urang lemur geus badami ti sore mula. Mun aya kaributan deui kudu marawa heurap harita oge heurap teh aya welasna nu marawa ngangseg ka hareup marengan nu mawa pakarang. Kepung, awas ulah meunang lolos, sedekeun sinang hiji. Kadenge soe hiji pamuda ngagorowok mere sumanget. Nu ngepung eak-eakan awor jeung nu pating araduh nahan ka nyeri. Para mitra kasabet ku bedog Mang Karji. Tapi nu ngepung kacida lobana kabeneran pakarangan imah kubu teh lega. Alaluasa moro bangsat harita Mang Karji jeung Mang Uhi teu bisa pajauh. Jeung deui memang dihaja keur silih tang tayungan harita kaayaan patongong-tongong silih talingakeun bisi aya panarajang ti tukang. Puguh kaayaan kitu matak bunga keur urang lemur. Sabab eta pisan dipiharep gero aya di pamuda nu mere komano. Rungkup cenah kebeg teh Mang Karji jeung Mang Uhi ngagebeg. Satakar kebeg. Sabab sidik pisan eta sora jiga musuh manehanana. Duanana apal kana eta sora. Tapi samemeh sadar kana naon-naon nu kajadian ujug-ujug rup heurap ngarungkup maranehanana disusul ku heurap nu kadua, nu katilu, kaopat jeung saterusna.
Kumaha atuh tumerapna ka Mang Karji katut Mang Uhi. Buanana gugurubugan hayang leupas bari ngabubat babit bedogi. Tapi taya hartina lantaran heurap nu ti heula wungkul geus cukup ngabakutet dua jalma. Komo disusul ku nu sejen beuki riweuh we beurib. Adu glajerna beuki ngagugulung heurap teh. Beuki pageuh jeung teu bisa gerak, tungtungna Mang Karji jeung Mang Uhi kagulung ku heurap teu walakaya. Najan mawa bedog teu bisa digerakkeun da leungeun teu bisa obah. Silakan Nyi, urang katewak euy. Pinter urang dieu nya. Cek Mang Karji bari babadug tapi heurap kalah kabeuki ngagulung. Sedengkeun Mang Uhi teu nemalan kalah ngahegak bari kakejek hayang bebas. Ker urang lemur surak meni ayeuh-ayeuhan, rompah heula-heula muru kanu ngagulung heurap siuk wak halu jeung gegendir ngahujanan Mang Karji jeung Mang Uhi. Daek teu daek Mang Uhi jeung Mang Karji kudu jeung Mang Karji kudu ngasaan gegendir jeung halu anu bukbek kana awakna. Menikara salalinu kana awak geus teu bisa disingkahan. Untungna teh nu ngepung sadar teu aya nu ngagunakeun bedog atawa tumak ukur make paneungeul. Sabab mun make bedog mah bisi heurapna paragat nu akhirna musuh kabur deui. Apa ulah digebugan bisi paeh? Cek hiji pamuda nerepepeli. Dero disusul ku pakuwun sarua nyarek neungeulan. Atuh para mitra sadaya sarerea eureun. Tapi ngong anu nyarita bangun keuheul. Naon sabab make ulah ditenggeulan pakuwu? Apani teh manusia nu pangjahat-jahatna. Sabab geus ngabinasa. Jeung naon teh ka urang lemur. Mun teu ditulungan ku Mang Sarmo mah wah pasti cilaka, malah sarere bakal cilaka yo. Cek hiji jalma nu ngaran Asmin. Manehna tadi dikalikung ku Mang Karji di garduh rona. Ulah salah harti, kuring mah nyarek neungeulan sotenan lain nya ka bangsa. Da kuring dikeuna mana taku atuh ka bangsa teh. Tapi urang kudu inget, ye nyiksa nu kaleuwih teh sarua jeung main hakim sorangan. Nu ayeuna mata ngarugikeun ka sarerea. Kumaha mun nepi ka ajal? Tangtu moal bisa dipenta keteranganana sarta ka sang tukangna tina ieu kajadian. Jadi buntu. Kajahatanana moal kaboker. Rusiana moal kaguar. Jadi tujuan teh kuring mah alus. Kahiji supaya aman jeung tentrem. Atu kaduana supaya ieu jalma bisa dipariksa sarta bisa ditanya tina sagala rupa urusan nu aya patula-patannya jeung kalakuanana. Ku cara kieu sakabeh kajahatan bisa direngsekeun kalawan hade. Sarta jalma-jalma nu aya di satukangeun manehanana bisa kanyahoan. Tak itu maksud kuring mah Asmin. Tapi kuring dengar naon maksudna caritaan maneh. Tadi sahari nu ngaran Sarmo teh jeung naon anu geus kajadian atuh. Pakubu nanya ka Asmin. Malah sakur nu ngariung di dinya moroloho. Ieu salosna pakubu derak-dak Asmin nyaritakeun kajadian di gaduh rona. Tungtungan ku ngabejakeun yen anu nulungan oge ayeuna teh aya di dieu sarerea rungah ring. Mana nu ngaran Sarmo teh? Mun kitu mah geus 2 kali nulungan ka urang sarerea. Sabab tadi basa putra si Abah rek dipaling ditulungan ku manehna cenah. Pakubu rarat reret yangan Sarmo. Eta jalmina Pak, Asmin nunjuk ka Sarmo. Nangtung beh tukang kahalangan ku 2 jalma. Mun kuring Sarmo memang nya geus nulungan rona di ardu. Cik Sarmo tuluy maju ka hareup ngadeuketan ka Pakubu. Alhamdulillah nuhun Ujang geus nulungan ka urang dieu. Tapi kuring teh panasaran kumaha lalakonana pangna kieu teh. Ieu Pakubu. Hari tadi kuring dibobari ku si bangsat nya terus kabur api-api ninggalkeun manehanana. Pada kuring nyalingker kanu buni, nu saterusna mah ngukuntit deui manehna. Malah mah dituturkeun nepi ka dieu ka lembur. Basa manehna tas nikah jeung nalikung tidurona, terus manehna init ngajugjug bumi ka Pakubu. Tah dina kesempatan eta kuring ngabebaskeun rona nu tilu. Satungna lumpat ka dieu. Ya alhamdulillah Pakubu kabantu si bangsat katewa kitu lalakonna teh. Sarmo nerangkeun kajadian tadi. Muka alaman kumanehanana sarerea kacida bungaheunana. Lantaran kacilakaan teh teu boleh aya nu nulungan. Nuhun jang Sarmo nuhun. Ai kuring teh bungah nu taya papadan alir kagunturan madu ka urugan ngan putih geus ditulungan ku utang.
Sabab lamun teu ditulungan ku ujang mah buat teuing urang ieu teh kumaha tah ayeuna. Ulu kumaha mun geus kieu da bangsat nu geus katewak kitu teh. Cek Pakubu bari nunjuk ka Mang Karji jeung Mang Uhyi nu geus teu walakaya ngaringkup di bulan ku heurap. Ini mah gotong ka balai desa. Teras panyara we sing kuat salajengna urang badami di desa. Kanggo milampah anu salajengna margi ieu bangsa teh aya dalangna ieu teh, aya nu nitahna. Danten kituna sae teh ujang. Pakubu kaget teh. Ge urang badan tadi ditu. Ayeuna mah karame heula lah si bangsa teh. Margi bilih kabujung kabur ieu teh. Bumi masalahna parantos rengse eta mah nyangakeun Pakubu we. Bade disetorkeun ka wajib mangga. Bade dihukum di dieu mangga teu langkung Pakubu eta mah. Nyaha ieu atuh urang bawa ka balai desa. Urang kerem di panjara. Satuluyna Pakubu paparentah ka rakyatna. Sangkan dua bangsat dibawa ka balai desa. Prak sararea digawe nyadiakeun tambang jeung rancatan. Keur ngagotong dua bangsat dibawa ka balai desa. Gancangna carita Mang Karji jeung Mang Uhyi geus merenah dina panjara. Nuka cida kuat, antona dikunci gemuk segede kolotok. Cek saha we moal aya kakuatan pikeun kabur bangsa teh. Da panjarana kuat jeung Ari Sarmo jeung Pakubu katit titirurona. Harita ngariung rek badami disaksian ku puluhan jalma urang lemur di. Samemeh prak badami Sarmo disuguhan heula malah mah barang dahar teh bari ngariung. Ngobrol meuni saheng nyaritakeun pangalaman masing-masing. Dina mangsa ngepung bangsat, akhirna pok Pakubu nyarita. Jang Sarmo, da ayeuna mah geus salse, mangga urang badami. Kedah kumaha ayeuna? Naon heula nu bade dipilampah? Ieu Pakubu. Ieu jalma teh saleresna mah mangrupa badega. Nu salamina diparentah ku hiji jalma nu kacida jahatna. Eta jalma katelahna Nyi Puja, hiji istri nu geulis kawanti-wanti endah kabina-bina. Estuning ratuna mojang we lah, moal aya pitaningeunana kitu tah. Dupi matuna teh di hiji tempat nu teu tebih sareng di hiji talaga. Malih mah kasebatna ge naonnya lah Talaga Herang eta tempatnya aya di tengah leuweung nu jauh ka ditu jauh ka dieu sakuriling bungking teh estu leuweung jeung leuweung we sakitu riwayat ieu bangsa teh Pakubu ayeuna mah mangga we nyangakeun ka Pakubu na bade kumaha bade dihideung bade dibeureum nyangakeun cek Sarmo manehna can ngasongkeun niatna malah nanya ka Pakubu nu dianggap boga hak pikeun nangtukeun masalah eta. Jadi gitu. Tete lah, teh jauh jeung sangkaan kuring. Mun kitu carana mah teu bisa diantep atuh nu ngaran Nyi Puja teh kudu ditewak. Sarta kudu meunang hukuman nu satimpa jeung perbuatanana. Sabab leungitna para mojang di desa-desa sejen tangtu aya patula patalina jeung pagawean manehanana keneh. Kumaha lamun urang jorag ka Talaga Herang we Jang Sarmo? Na Jang Sarmo uning tempatna terang pisan Pakubu mangga urang ka ditu sasarengan. Jawab Sarmo pinuh sumanget. Manehna asa boga balad pikeun ngagempur Nyi Puja. Tapi kumaha si bangsat nu dua? Asa wios di dieu heula. Jaga we obatan bisi kabur. Satuju jang lah, yu ayeuna urang jorag ka Talaga Herang. Urang mepek balad nu saloba-lobana. Urang ngumpulkeun jago-jago nu geus moyan. Sabab di desa ieu ge teu kurang-kurang nu ahli kana silat, nu pinter kana main po. Tapi Pakubu nu penting mah sanes ahli-ahli silat, nanging ahli-ahli kabatinan nu kiat, nu luhur ilmu jembar ku pangawasana. Margi diandalkeun ku nu diandalkeun ngeunaan teh ku Nyi Puja teh sanes ilmu silat, ilmu batin nu jahat eta teh. Sarmo mere saran sangkan Pakubu neangan nu ahli dina kabatinan. Kumaha jang ilmu batin? Muhun. Eta nu penting mah sanes jago-jago silat. Jago-jago silat malah moal mampu ngalawan Nyi Puja mah margi manehna boga ilmu batin anu kacida luhurna serta digunakeun kana kajahatan kitu. Pakubu ngahuleng lantaran bingung ari kudu ngumpulkeun ahli-ahli kabatinan mah da di eta mah di desa eta eueuh jagona. Pakubu para mitra memang pusing ngahareupan masalah eta. Tapi sok sanajan bingung oge ngahareupan kudu ngumpulkeun jago-jago dina ilmu kabatinan sumanget pikeun numpes kajahatan mah leuwih kuat pangaruhna. Akhirna Pakubu nyokot putusan Jang Sarmo mun anu diperlukeun ahli kabatinan atawa nu luhur ilmu batina asa bingung datangkeunana kuring teh sabab di desa ieu mah teu aya. Tapi sok sanajan kitu pikeun numpes nu jahat
ku jalan naon bae oge tetep kudu dijalankeun. Saku lantaran kitu aya nama teu kudu loba pertimbangan, hayu urang jorag ka tempatna. Muga-muga Gusti Allah maparin kekuatan ka urang sarerea. Sabab yakin urang teh ngalengkah tina jalan nu lempeng tur yakin dina benerna. Teu kudu sieun, teu kudu hariwang. Sabab Allah moal ngaridoan kanu jahat sarta moal ngantep ka umatna nu taat ka anjeunna. Sakitu tekad kuring mah ujang. Aduh non eta tekad kalintang saena. Mangga atuh urang mios poe kitu mah. Sanggeus parat badam. Ngadaguan beurang harita keneh mapek balad anu saloba-lobana. Malah akhirna mah sakur lalaki nu jag-jag harayang milu ka Talaga Herang. Hayang ngepung Nyi Puja pakuwu teh kacida atoheunana lantaran niat dirojong ku rakyat saku. Samemeh bijil pajar bring balad pakuwu init ngajugjug ka Talaga Herang. Sedengkeun Mang Karji jeung Mang Uhi nu aya dina panyara dijaga ku opatan. Menang meting jago wungkul sangkan mampu nyegah tawanan lamun aya niat rekap. Kocapkeun balad pakuwu kebat lumampah na ngajugjug ka Talaga Herang. Dipimpin langsung ku pakuwu dibarengan ku Sarmo. Alitan balad pakuwu teu beda jeung nurek perang ngalit ngungkeuy ngabandaleut ngambat-ngembat nyatang pinang sama greng pakarang. Irawan cipecat sab. Omongan teh nepi ka wewengkon Talaga Herang, Sarmo ngajak eureun ka pakuwu. Atuh reg rombongan teh eureun heula. Dariuk sanginahna malah main ngadayagdag nyarane kana tangkal ngarireuskeun ka capek turut lempang nu katidaga. Jauh keneh kitu jang. Di mana Talaga Herang teh atuh? Cek pakuwu bari ngabijilkeun surutu. Palenyun udud sok mikeun sabatang ka Sarmo. Sanggeus nyeungeut surutu pok Sarmo ngajawab. Talaga Herang mah teu caket pakuwu. Nya di wewengkon ieu pisan ye samemeh ngajorag ka eta tempat kedah ngatur heula siasat supaya hasil kalian lancar. Atuh saja biti kitu rombongan kedah reur heula sangkan aya tanaga pikeun ngagembur musuh. Kitu maksud teh. Oh, bae atuh aturna kudu kumaha atuh carana. Ieu pakuwu. Imah si Puja teh mencal ngan sorangan. Pakaranganana lega sakuring bungking. Jadi lamun rek nyerang ka manehna balad teh kudu sina mencar. Sina ngepung eta imah. Ngan kade ulah gagabah yeuh. Margi si Puja gagah sakti sarta teu aya ras-rasan telenges taya banina. Urang teu kudu tarung kalayan satria. Sabab si Buja yakin jahat. Ayeuna mah gunakeun sakabeh kamampuhanna pikeun nangkep eta jalma. Paeh atawa hirup, tah kitu pakuwu. Satu, kuring mah kitu oge. Hayu atuh urang kepung. Mun geus tarapti urang tarajang, keun kuring nu pangheulana maju. Ari nu sejen tatan-tatan bari ngepung imahna. Mun kabur babat cokorna sina rengkot. Yuk ari nit barudak. Pakuwu nangtung. Tulu mere isarah ka anak buahna sangkan siap-siap pikeun ngagempur musuh. Bring ari nit tekung sili lage geus tarpi kanu dijugjug. Anjog ka Talaga Herang didinya ngarandeg heula. Sarmo mere pituduh ka sarerea. Bari sakalian ngabagi-bagi tugas sarombongan kawetan saabrulan ka kulon. Sawareh didinya sabagian deui sina kabelah kaler. Nu akhirna mah imah Puja kaditingker di kepung wakul buaya mangap. Hari pakuwu jeung Sarmo harita teh langsung muru imah Nyi Puja. Dong kaburuan reg duanana eureun ngabedegan ulak cangkeng. Bari taki-taki pikeun nyang hareupan musuh. Kumaha urang dejang? Pakuwu ngaharewos. Urang tang-tang we sida bijil. Gero Sarmo ngagorowo. Nangtang ka Nyi Puja. Sora tarik kadengena ka imah sedengkeun balad pakuwu geus tatan-tatan. Lantaran geus dibejaan yen musuh teh najan ukur hiji oge gagah sakti mandraguna. Kocapkeun di jero imah Nyi Puja keur ngome beungeut sakumaha biasa. Barang ngadengen nu nangtang meni ngarenyag truy nu nasisire jeung eunteung. Koloyong katepas bari hate kabak ku pertanyaan. Barang geus aya ditepas panon melong kaburuan breh aya dua jalma ngabedega nulak cangkeng. Pakarang meni ngeleg. Ae, geuning si Sarmo ha? Naon sababna manehna bet sirup deui? Apaan ku aing geus dilelepkeun ka tengah talaga. Nah bener itu Sarmo palang siang diriwananya. Cek hate Nyi Puja. Bari tetep mureleng kadua jalma nu diburuan. Hate kacida kagetna lantaran sakanyoh mah Sarmo teh geus jadi tumbal Talaga Herang. Puja, geus turun si Anika ieu kula nu ngaran Sarmo. Ngaja datang rek ngayakeun balitungan jeung Anika. Hutang uyah bayar uyah, hutang pati bayar pati. Hutang panyiksa bayar panyiksa deuleu. Ayeuna cunuk waktu ninggalkeun mangsa aing ngayakeun balitungan jeung sia. Cek Sarmo bari ngacungkeun dieu. Anon mureleng katepas puguh we Nyi Puja beuki kaget. Lantaran Sarmo bener-bener rek males pati ka manehna.
Tapi nyepuja teu nemalan kalah kasup ka imah, brug panto ditutupkeun. Hai. Naon hartina ite jang kalah ka asup deui cenah. Cieun atawa kumaha nu geulis teh? Pakuwu heraneun. Panon ngareret ka Sarmo nu tetep dina kaayaan siaga. Ulah kakagungan emutan kitu, Pakuwu. Si Puja teh teu wabuheun jeung kecap sieun. Dangtuna ge keur ngatur siasat teh. Kade sing waspada lah. Ulah kagoda ku geulisna, margi pang abdi cilaka teh gara-gara kataji ku geulisna. Cek Sarmo bari nyereng sireuti. Ih, lain kabita ku geulisna, kuring mah heran we kula lampahanana. Ulah kaget, kitu adatna si eta mah. Keur gunem caturki. Rojol aya anjing kaluar ti imah mata semu hurung ngandung amarah. Seleng anjing luncat kaburuan langsung narajang ka Sarmo jeung Pakuwu. Pugu dua nana reuwaseun tapi untung karsit cilung-cileng luncat ka gigir. Anjing teh nubruk angin. Jam Sarmo, anjing naon teh gelo-gelo teuing nya? Pakuwu reuwasi. Ulah kaget podaran sekalian. Tema Sarmo siuk ngababukeun iteuk ka anjing. Balik ceplos anjing balik narajang. Sungut calang awak rek ngegel Sarmo. Seak cekup di kadek tongongna ku Pakuwu. Bedog ngampul anjing balik ka Pakuwu. Sarmo rikat mabuk huluna. Siuk jebet kaik. Anjing jejeritan bari murungkut. Ayohna bae teu kuateun narima paneungeul Sarmo. Diteungeul ku luyung kawung nu hideung teh. Wah, geusna ka budeng teh.